Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu bersih hate. Keur mah hirup bodoh kata mah nganyerikeun batur, bodoh nganyerikeun batur, komo pinter moal teu ngaleyak batur. Kunaon ilmu dipake ngahina batur lantaran kotor hate ngarasa aing pang pinterna, maka jelema kitu nu bakal cilaka lantaran ku kasombonganana. Well, mangga mamam kadinya lah. Pon kitu deui harta sarua keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding pagaweanna teh ka batur. Batur beunghar dituding nyegik, batur beunghar mah jangerkeun nuyul. Maka lamun dititipan harta ka jelema nu kotor hate, hampura sangsara wae ngaledek batur komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga. Boga kongkorong edeng-edeng ka tatangga 40 gram ieu teh ti suami, kumaha ceuk tatangga kumaha sia we. Matak hadirin maju munurna manusia tanya eusi hate nu sabenerna. Ieu pangaosan alus can jadi alus kudu bareng jeung hate nu alus. Pangaosan alus hate alus bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor bubar ti dieu ge hampura lain ilmu nu bakal menang tapi bakal aya nu diomongkeun. Minimal panitia peuting-peuting kuat eueuh pincuk-pincuk acan hiji tah. Nu kadua minimal nu gigireun aing mah deukeut jeung si eta ku bau kelekna. Dua, nu katilu kuring eta ustadana teh teu dikopi sumberna hate nu kotor. Sabab jelema mun hate kotor cekas kana kalakuan batur, akrab jeung kagorengan batur, wawuh jeung katebalegan batur, tapi si eta poekeun lolong bonconong teu apal kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga dirina asa bener sorangan batur teh dianggap salah. Well, mata kunci hirup adalah hate. Karena nahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, saragam bisa dibeli, tapi tah nu hese mah nyaragamkeun eusi hate. Nah ibu sadar poe ayeuna umat Islam keur kaleungitan saragam. Lain saragam jubah, lain saragam gamis, lain saragam kopeah, kabeh ge bisa eta mah saragam. Tah nu leungit teh kasaragaman hate. Islam sarua, Nabi sarua, Quran sarua, hadis sarua, kiblat sarua. Nah bet sok pasea berarti aya hate nu teu sarua. Well, alah genah ai ceramah loba nu ungeuk teh euy. Ngarti beureum. Matak nu kudu disaragamkeun teh eusi hate. Da keurna nahaon ibu ngagelisan awak tuluy-tuluyan da angerkeun aku petot. Buuk hideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, ngalusan awak mah keuna kuruksak. Malahan awak ibu teh sagelis-gelisna anger jeung teri ge eleh. Teri bangke 25.000 sakilo. Teang anu panggelisna tuluy maot, teuneun di pasar moal aya nu meuli-meuli acan. Matak manusia ngagelisan awak, ngalusan awak, ceuk kuring keur naon. Tah kudu bareng jeung eusi hate, sing geulis mah eusi hatena. Wedak pake, lipstik pake, bareng atuh jeung amis budi. Wedak kanel, bibir beureum, aiteun haseum pamatuk teu sudi nempona ge. Matak jelema bakal jadi oncor jeung cahaya gumantung eusi hatena. Bener? Talung kene rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus daripada make jas didasi tuluy di kopeah tuluy dilantik tapi aspal dilebok. Hareupeun Allah mana anu mulia sabenerna Pak? Bener? Matak nu ngaran hirup kade ngalusan cangkang masoal babari, tah nu hese mangalusan eusi hate ibu. Salat alus kudu bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor bubar salat ge bakal asapang salatna melak cangkeng dina kelek. Aing ieu nu kieu patut anu ibadah moal ditarima teh Pak. Wah pokona mah ceramah kieu mah antara diulem deui jeung henteu paduli. Diulem deui pek henteu kaje. Rek aya nu resep silahkan, rek ngewa mangsa bodoh. Lamun aya nu resep pek tuluykeun ceramah nepi ka geus. Heuh nya urang mah geuleuh ka bebongok sia, tong ngadenge mantog.
Hirup mah bebas Pak. Bener? Daripada kuring datang ke dia hayang dipikaresep, ningang ka jelema nu ngewa, kuring bakal kecewa. Ai kieu mah bebas, dek resep, dek ngewa, kumaha lain. Teu urusan jeung kuring. Da agama mah lain keur dipikaresep, agama mah lain dipikam ngewa, tapi agama mah keur dipigawe. Matak nu ngaran hirup eusi hate. Ibu awak ibu hayang geulis mah enteng, tinggal meuli skincare. Beungeut bodas buka tiung punuk mah angerenge. Komo geblus ka rumah tangga skincare ka bedag aya deungeun sangu henteu, beungeut bodas awak begu. Matak hakikat aya nama urang bawa kana alam hakikat nu kudu dialusan tah eusi hate nu sabenerna berjamaah di masjid kudu tapi kudu bareng berjamaah jeung hatena ulah aya di masjid berjamaah awakna ari hate silih omongkeun jeung sasama. Well aduh kena euy beuk nu keprokan saurang tuh lalakon hirup. Mata hirup jelema mah kade. Lantaran Islam boga opat, Quran boga opat, awak ibu boga opat, alam dunya ge boga opat, disebut papat kalima pancer. Opat batur pancerna awak sorangan. Quran opat, lapad makna matan maknawi sing imeut. Lapad makna matan maknawi. Islam boga opat, syariat, torekat, hakikat, makrifat. Awak ibu boga opat taneuh, cai, angin, seuneu. Dunya tina opat kidul, kaler, kulon. Teangan sok nu mana nu leungit tina opat. Quran opat, lapad makna matan maknawi. Lapad lapadna makna artina, matan eusina, maknawi amalna. Jejing sekali deui. Lapad lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna. Urang nyengareupan Quran karek nepi ka mana? Karek nepi kana lapad. Can wawuh jeung artina komo kumaha cara ngeusikeun kana awakna mata Quran dibaca tapi siri ka batur anger berarti Quran karek sambat bibir can katempo dina kalakuan. Well. Aduh, ngeunah euy. Ari heueuh atuh. Lapad, mana lapad? Bismillahirrahmanirrahim. Lapad. Naon makna? Kalayan nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Makna matan teh eusikeun eta welas asihna Allah kana awak. Moal mungkin lamun jelema boga bismillah ngewa ka batur, geuleuh ka batur, hujit ka batur, cuak ka batur. Naha Rahman Rahim, Maha Welas Maha Asih, maka manusia boga kewajiban silih asah, silih asih jeung silih asuh, lain silih ledek, silih hina jeung silih caci. Di mana letak bismillahirrahmanirrahimna? Aduh. Ngeunah euy, ceramah loba nu ungeuk euy. Teuing ngarti, teuing rumasa tuh. Lapadna bismillahirrahmanirrahim. Makna artina kalayan nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Eusikeun kana awak. Mun bismillah geus dieusi dina awak bakal katempo nyaahan, asihan, deudeuhan. Nempo budak yatim hayang nulungan, nempo nu musafir hayang mere, nempo nu susah bakal hayang nalang, nempo nu miskin bakal hayang mantuan, masjid runtuh hayang udunan, muludan kieu sungsong jelema sabab deuk nembongkeun sifat bismillahirrahmanirrahim. Kanyataan nepi ka detik ayeuna hampura can aya jelema nu nepi ka dinya. Bener? Nya matak cek urang oge ulah popolontongan amal urang jug surga weh. Batur teh neraka tos nu gableg wae si laing mah. Eusikeun bismillah teh kana awak. Rahman Rahim, Maha Welas Maha Asih, berarti manusia mah kudu nyaahan, kudu asihan, kudu deudeuhan. Maka maknawi teh praktek hirup. Lol aya tetangga datang ka imah Asep mamanawian luhurna 1 juta handapna 500 tembongkeun bismillah lamun aya gerabere lamun eueuh sing balik dina nyarita hampura gitu 1 juta mah eueuh ngan aya ge 200 kopoe mere ieu bismillah teh Pak
pan kanyataan malain bismillah dilekah-lekoh dilakli dina baham ejeng bibir tapi praktek hirup mah leungit tina bismillah kurumuy aya tatangga bade namut acis luhurna 500 handapna 200 pok nyarita teu hararayang teuing uclak eclok ka jelema zaman ayeuna pelebah ngeclok sura seuri pelebah mayar jiga nu amek teu sudi hiji teu mere kadua nganyerikeun hate coplok bismillah tina awakna well lain well pan ibu ge di dinya tempatna paingan atuh Pak mereka Bang Emo ieu teh pukulan telak keur umat Islam ayana Bang Emok bisa jadi kunaon ayana Bang Emok rakyat nginjem kasih ati dibere nginjem kasih bete dibere ngeclok ka jamaah teh dibere ngeclok ka ustad teh dibere ngeclok ka kades teh dibere nu bager iwal ti budak duaan make saragam kaluhur bodas ka handap hideung bari mawa motor beat asup kana gang ngaranna Bang Emok teh ngariung limaan bikin perjanjian aku bersumpah dan berjanji lamun tina 5 hiji teu kabayar maka nu 4 kudu tangguh renteng kanu hiji nama kejeng apal pernah mecakan nginjem we urang kadinya berarti dibalik kesalahan rakyat aya seorang pemimpin anu salah teu bisa mere solusi karena kabutuh rakyat matak mengpang ieu keur pilkada sakedeng deui sing alus dina milih pamimpin nu bener-bener nyaah ka rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat teu butuh waos nyoros cos nu penting mah aya buktos geus capek dibobodok nu gelo teh rakyat teu butuh baligo gede tapi rakyat mah butuh gawe anu gede ke rakyat ulah sagala ngomong atas nama rakyat tapi tetela wadul sorangan hargaan atuh rakyat da teu mungkin jadi pejabat tanpa aya rakyat jaradi pejabat lantaran dicoblos rakyat eureun rakyat tong nyoblos teu jadi naon-naon pokona sakurangnya ceramah kieu mah antara di ulem dejeung teu paduli da teu hayang-hayangan di ulem lagi nah hayang jadi penceramah teu sararudi matak bisi bapa hayang tuh isu ka Karawang abdi juk init bapa ka itu ari hayang-hayang teuing kuring mah mung apa hirup mau ukur disebut Pak disebut pejabat karena ayana rakyat eureun rakyat tong nyoblos teu jadi pejabat mata ka para pejabat lain ngacedog wae di luhur turun atuh ka handap ka rakyat hargaan ka hayang rakyat sing nyaho ka sedih rakyat sing apal pangabutuh rakyat naha sabab mararanehanana jadi pejabat lantaran dicoblos ku rakyat kaasup ustad ge sarua lur kuring nana gerhana bisa ceramah di Sukabumi saha nu gede jasa hiji Bu Haji ejeng Pak Haji ngulem kadua saha nu boga jasa ieu jamaah nana gerhana datang nu ngulem eueuh jamaah eueuh narek ngomong jeung temok mata keur para mubalik pada khususna penceramah hargaan anu datang sebenarnya lain urang nu kudu dihargaan ku batur tapi urang kudu bisa ngahargaan ka batur matak datang kuring tong sok riweuh ieu mah datang kuat dikeprokan da kalah kasadeg diadukeun jeung japati atuh biasa we biasa matak ngahaja calana biasa baju biasa ngomong biasa sabab prinsip hirup kuring adalah manusia biasa lain manusia luar biasa matak geus we sifat ibu ka kuring biasa teu kudu riweuh coba ieu pan kuring teh dianggap luar biasa mana bukti ieu dibere cai kuat 5 diinum kabeh moal teu ngarebek beuteung habeuneng nginum iraha daharna tuh hiji we hiji teu kudu pohara-pohara teuing ulah dapon maneh ka ustad kuat 5 atuh moal teu egang balik nya matak hirup teh Pak ukur disebut ustad disebut kiai disebut ajengan lain bangga justru era nama kejeng era teu katempo gawe ka ustadanana teu katempo gawe ka kiaianana nah naon atuh gawe ustad warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud gerang ngacung ustad nu mana nu baru sampean ladang tahajud lamun di dieu aya nu baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat
Ternyata orang disebut Ustad Kiai ajengan teh karek sebatas sesebutan batur, gawe mah can aya Pak. Bener. Matak teu kudu legeg-legeg teuing. Lempang teu kudu dikieukeun. Hanya sebatas disebut. Nabi ngawariskeun bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Satiap perkara nu dipenta ku umat, barang nu mana nu teu dibikeun ku Nabi. Pecakan Ustad tah penta jam tangana dibikeun moal. Alus ibu teh suudon teh. Pan ieu teh keur ngomongkeun bersih hate. Jadi beuki heubeul ieu ceramah beuki daroraka, mending balik ceuk urang mah. Cek ibu jam tangan kuring lamun dipenta moal dibikeun, jelas. Ayeuna nanya kuring ka ibu, ibu boga barang nu dipikaresep, tuluy datang kuring dipenta, dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Jauh kana pagawean Pak. Jadi Ustad, Kiai, ajengan, hampura karek disebut batur, can katempo gawe hareupeun umat. Lamun bener kitu, hampura. Moal aya yatim nu teu kasakolakeun. Apan Ustad Kiai boga dalil innamal shadaqata lil fuqara. Komo urang osok maca ayat Quran aro aital ladzi yukadibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama, nu ngantep budak yatim, nu ngantep fakir miskin, saha eta apa nu macana? Era sebenarnya Pak dibere titel Ustad Kiai ajengan penceramah era. Matak cek tadi kuring hayang meureun, lamun lain takdir teuing jadi penceramah teh hayang eureun, lain bangga teu bangga saeutik-eutik acan. Ya. Nu jara di pejabat entong make jeung nabeuh dangdut jadi pejabat teh anggur mah kudu jebleh. Naha Umar bin Khattab di serenan khalifah nepi ka curik sabulan lilana Abu Bakar nepungan Umar kunaon anjeun ceurik? Pecat deui kuring embung jadi pamimpin. Nah maka jeung hayang dipecat, rakyat sangsara kuring nu tanggung jawab, rakyat maksiat kuring nu tanggung jawab, rakyat doraka kuring nu tanggung jawab. Embung ngaran Umar kudu nanggung jawab dosa rakyat. Ceurik Pak. Nu ayeuna jara di pejabat, nabeuh dangdut. Da karek apal jabatan, teu apal gawe sanggeus boga jabatan. Bener Bu. Tak kuring ge nana gerhana disebut Ustad Kiai ajangan teh mung sabab kuring wawuh kana gawena lain butuh ku gelarna. Al Mukarrom nana gerhana pret. Al Mukarrom teh yang mulia, panggih karek ayeuna, apal karek ayeuna, datang karek ayeuna, eta luhur teuing Al Mukarrom nana gerhana. Al Mukarrom teh yang mulia, mulia pelebah mana? Da kuring ge sadar, ku batur disebut Al Mukarrom, salat subuh ge osok kaberangan. Era Pak dibere titel ku batur teh lain atoh, era. Bener ya? Mata kuring mah can wani make baju kebesaran ulama, can wani sabab kuring rumah sa can jadi ulama. Can wani nana gerhana make udeng, make gamis, make sorban, can wani. Nah make jeung can wani kuring sadar Pak, saha kuring sabenerna. Hareupeun manusia disanjung-sanjung, hate mengaku Gusti loba dosa jeung doraka hareupeun Gusti. Boa-boa dihampura, boa-boa henteu. Matak batur nyebut Al Mukarrom muringkak bulu punuk sabab kuring rumasa gede kena kasalahan. Celana biasa, baju biasa, ngomong biasa, paduli, rek resep, rek ngewa, kumaha bapa. Da dina Islam tong diheulakeun ku karasep, jeung tong diheulakeun ku kangewa. Lamun jelema diheulakeun ku karasep ngomong goreng ge jadi alus, da resep. Lamun jelema diheulakeun ku kangewa saalus-alusna eta omongan keukeuh bakal neangan ka gorenganana. Nah, da ngewa, da jelema ngewa mah boro-boro ngadenge ceramah nu beusna capitah yang maledog gitu. Matak Islam teh mana atuh? Islam teh mana? Lamun diheulakeun ku karesep, goreng patut ge bakal resep, da resep. Diheulakeun ku kangewa, sanajan bener oge bakal dianggap salah. Matak Islam teh sebenarnya sampurna dina hate, entong aya sifat resep, entong aya sifat ngewa, be aja biasa. Lah resep oh. Tah ieu mah euy, resep ka ustad nana euy, kumaha lamun isu urang maling motor? Dak dipikir resep. Iya pa permasalahan hate teh geuning. Matak lahir batinna manusia, lahir balik kana taneuh,
lahir balik kana seuneu, lahir balik kana angin, lahir balik kana cai, tetep nu ngadatang ka hareupeun Allah mah tah hate urang nu sanyana. Inna akramakum indallahi atqakum. Matak setiap manusia tong nempo wujudna, tong nempo bentukna, tapi geura toong sifat katakwaanana. Aduh. Ya kuring ngomong Sunda, nah Sukabumi Jawa Barat. Teu kudu Indonesiaan kariweuh-riweuh. Ai urang mah da cicing di Sukabumi bari rada gunung, ai ka budak teh geuning ngomongna teh jiga nu heueuh we bahasa Indonesia leumph balik. Awas jangan main sisi balong nanti dikejebur. Awas jangan main sisi solokan palit keh. Kurumuy akina ti kota ti Bandung saruana, "Weh, cucu kahake dicari-cari gok di dieu abeu kitu balik." Tak geus we urang mah ku Sunda rek ngarti deuk henteu sabodo da urang Jakarta di dieu. Nah atuh kuring teh ceramah ku bahasa Arab sing geblek pikir. Mun kuring ngomong ku Arab ibu ngahulang lah kieu. Nah atuh kuring teu ku Inggris sok atuh urang cobaan in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teu. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti magrib jeung teu bisa dibalikan deui. Letak ngeus we ku Sunda. Sabab Sunda bahasa orang Jawa Barat, budaya orang Jawa Barat, tradisi orang Jawa Barat, kebiasaan orang Jawa Barat. Matak dakwah di Indonesia gumantung kana kebiasaan masing-masing. Di dieu Islam datang silih hargaan. Bapak sampe rabut bawa ka imah jadi comro, jadi misro, jadi gegetuk, jadi kicimpling, jadi peuyeum. Kumaha atuh hakan gumantung sapanga beuki. Teu kudu kicimpling diadukeun jeung comro ancur heueuh lapar tuluy. Balikeun we kana tugas anu mimiti, deuk comro, deuk misro, deuk kicimpling, deuk peuyeum sampe keneh sampe. Tah kitu umat Islam di kabutuhaina teh. Ini ka kebon awi tuar 2 siki mah. Bawa ka imah bapak jadi pipiti, jadi boboko, jadi ayakan, jadi aseupan, jadi nyiru. Tong diadu-adu nyiru jeung boboko jeung tong asepang alusna balik kana awi, kana dapuran awi, angger geuning awi keneh awi rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, balik atuh kana sumberna Islam keneh Islam. Nah mage jeung kudu pasehat. Aduh. Geuleuh atuh da. Sedih ya. Ya Bu, bener. Silih hargaan hirup mah. Heuna atuh di Indonesia loba pisan perbedaan, wajar. Di Indonesia mah sifatna majemuk, Pak. Beragam suku bangsa, beragam ras, beragam warna kulit, beragam adat kebiasaan. Lamun teu silih hargaan, Bandung bisa perang jeung Sukabumi, da beda adat. Situ percaya. Maraban hayam ge barareda. Lamun di Garut, maraban hayam lentong, kur titit. Coba di Sukabumi. Kadang-kadang di Sukabumi bari nyeniran minantu. Minantu teu usaha geus hebeul, udah hayam ngopi haben. Matak hayam datang teh kumaha ceuk mitoha, kur titit. Bener hayam barang lebok beuki usaha tara, bari gigireun minantu. Matak isukna teh hayam teh eueuh dicekek ku minantuna. Nya maraban hayam wae beda. Maca sholawat maruk teh beda, barareda tiap daerah. Leos ka Garut jadi lentong, jadi aya alokan. Sholatul hoho, salamul hoho, ala tohaha, rasulil haha. Garut. Balenyang ka Tasik jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi es lilin di Bandung mah teh. Leos ka Banten muringkak naha hohoa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ajib. Leos ka Lemur Kuring Cimaung keur can aya ustad Allah kuat pikaseurieun maca sholawat di masjid. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Perepet mikna teh Pak. Sabodo dek Cimaung, dek Bandung, dek Sukabumi, dek Banten, kekeh teu kudu asa aing pang alusna, tetep nu dibaca mah sholawat keneh sholawat. Kadar eta beda cara silahkan.
Hari ibu lamun ayeuna maot osok tahlil. Lalajoan nu tahlil. Tilu cara nu tahlil di urang, nu tungkul nu ngagideg nu muing. Aya nu tungkul la ilaha illallah, nu cicing di juru kerek kerek hudang-hudang dahar sia eta. Ayo ge nu ngagideg geuning tahlil teh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cing teh mang stop heula. Nah teu tungkul, tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare. Jadi emang di gudagideg ngarah teu sare. Tanu paling paur nu muih Kang. Cobaan ku akang resok sajam setengah tahlil bari muih. Illallah, 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 illallah. Nah da bubar tahlil teh kuat golokok di buruan. Kuat pias beungeut nanti isuk teh ka puskesmas. Pas ditanya teh cing teh kuat maneh isuk khutbah Jumaah? Insyaallah. Nah cing teh layu kitu, jangar. Isukna dekul ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, bener ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah kuatna. Kebog eta kuring. Cing teh bebengok maneh nyebutkeun tepung jeung Allah. Nabi Musa wae teu sanggupeun. Ceuk Nabi Musa, Gusti abdi nongol hoyong ningal gamparan salira Gusti. Kumaha ceuk Allah? Geura tempo Musa panon poe serab Gusti. Nempo ciptaan kami nyebut serab, komo nempo nu nyieunna. Iya pada ahli wiridan la ilaha illallah jeung tepung jeung Allah. Cing teh bener teh mana tepung jeung Allah. Mending urang we tepung langsung jeung Allah daripada cenah si itu ditelepon Allah kita. Neng aya nu telepon Allah, ya Allah cenah ieu raha Idul Fitri Jumaah cenah kitu. Lol deui anu ayeuna mah jeung rapat jeung Allah. Aing mah teu kaakalan. Rapat jeung Allah, tanda tangan malaikat asa beuki lieur nya hirupna. Ieu mah cenah tepung jeung Allah. Jeung teu kumaha lur bentukna. Maon cenah ranyai, kuat diap kica-kica ku sia teh Allah teh. Rek tungkul, rek gigdeg, rek muter, tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Tong sok lalajo pagawean batur, pagawean urang ge cantang tuh. Lain haban bener salat ngareretan salat batur. Nah, si itu diutek-utek, berarti sepanjang salat kieu berarti nya. Piara manu urang mang, entong sok lalajo nu batur. Bener. Keheul atuh dah. Da jelema moal anu sarupa moal. Ustad ge barareda bae we. Nu penting mah nu ditepikeun sarua, Islam keneh Islam. Kemarin ieu ge abdi sanajan jiga ojek online. Anger diomongkeun mah ngarti bae bapak ungeuk, teu ngarti tolak. Aya elmuna cokot, eueuh teu kudu. Bebas hirup jeung kuring. Dek diuleum deui pek, henteu kajeut. Mun jeung kudu, kumaha nu ngulem we. Bebas, Pak. Nah, kuring hirup teu ngagantungkeun kana kikieuan. Lamun kuring hirup ngagantungkeun kana ceramah, bisa jadi nana gerhana ceramah lain jeung Allah. Sedengkeun jawaban jelema nu bakal dibere kasalametan, innallaha ma'ana, saestuna jelema nu bakal salamet teh nu salawasna bareng jeung Allah. Mana nu bareng jeung Allah teh abdi hayang nempo? Mana? Nu bareng jeung Allah teh mana? Apakah ibu pengajian kieu bareng jeung Allah? Teu percaya. Nah, isuk ngayakeun di pengajian. Nu ustadna nu ceramahna kudu ustad satempat di dieu, bakal sakieu lobana jelema. Heueuh berarti poe ieu teh ibu teh lain jeung Allah, jeung naon? Hayang panggih jeung nana gerhana. Eueuh tah Allah naon? Bener? Sok isuk ustad di dieu cenah ceramah, mungkin teu sakieu jamaah. Kudu sadar ibu peuting ieu ibu lain jeung Allah, hayang panggih jeung urang. Apakah nana gerhana ceramah jeung Allah tong wakan nyebut kuring jeung Allah? Tahun hareup ulem deui tong dibayar sapeser-peser acan datang moal. Tah lamun kuring teu datang ibu teh geus udon di ulem acan nyebutkeun teu datang geus. Beuki doraka ieu jamaah. Leuwih hade baralik sakurang. Lamun kuring ceramah nepi ka teu dibayar kuring teu datang, catat ku bapak, catat ku ibu, berarti nana gerhana ceramah lain jeung Allah, jeung naon? Jeung duit. Nya matak innallaha ma'ana teh berat, lain enteng ku dibaca, dipigawe mah abot, lur. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana hayang nempo urang jelema nu bareng jeung Allah? Boga harta bareng jeung Allah jakatan, lain dipamerkeun. Boga kongkorong jakat acan ieu teh 40 gram dari suami. Kumaha ceuk tetangga, kumaha sia we. Boga gelang ti dieu nepi ka dieu jakatan tuh yatim tuh miskin. Ieu mah deuk pengajian gigi brig hayu urang ngaos. Jeung Allah nu kitu lain jeung kasombongan hirup.
Boga gedong anu sigrong beak 200 juta bebeja ka batur 400 nya gedemu nya wadul asa kalah kata mah duraka tina harta. Da abdi mah ceramahna pulgar teu didingding kelir sagaplekna bae. Moal dibuni bau paduli teuing. Cek abdi ge rasiko tadi ulem deui paduli abdi. Nah ada payu ceramah embung di ulem pek ai butuh mah henteu bae teu hararaya. Sabab kuring sadar ngaran takdir teu bisa dipikahayang, ngaran takdir nalika datang teu bisa ditolak. Tah kuring ieu teh bagian tina takdir, hayang kuring jadi penceramah embung geuning jadi takdir Pak teu bisa ditolak. Coba bapak nu hayang pan teu jadi dah hayang. Coba kuring embung ku Allah dititipan. Keun bae jalani we da takdir pangeran manusia mah sakadar wayang kumaha ceuk nu ngigalkeun. Matak entong panas ku kuring tong sirik ka kuring sakadar wayang. Heeh. Ayeuna kuring keur diigelkeun lalajo meureun ibuna TikTok. Aduh viral, pret. Viral. Sugan sacengo buuk aing bangga ku pirah henteu nu aya ge capek beger wae hese. Nu viral loba jelema lalajo ngabeuceung awewe geus piomongeun aduh nana gerhana ngabeuceung awewe na kudu doma. Tah talung akang tah teu viral deuk ngabeuceung sasage moal anu nyahueun. Ternyata bageurna jelema teh Pak, bageurna jelema lain kahayangna. Catet ya ku Bapak ya. Catat pokon bisi ibu bager bisi bapak bager hampura lain ibu anu bager. Tapi aya cara Allah keur ngabageurkeun manusia disita waktu keur ulin. Kudu kieu we haben pengajian ngocobrot atuh urang teh eueuh waktu keur lewor teh. Jadi lamun kuring cek batur bager lain kuring nu bager tapi Allah nyita waktu kuring sangkan kuring henteu lewor ka mana karep akhirna dibere waktu kasibukan unggal poe. Sapoe ceramah atuh Pak sajam setengah kali 3 panggung 4 jam setengah. Saek tempo ku Bapak bengok teu henteu. Tak cobaan ibu ngomongkeun batur 4 jam setengah garasok nya bengok nya meruluk huntu satruk we isukna teh. Lamun bener ibu bareng jeung Allah, lamun bener bapak bareng jeung Allah, boga harta cek Allah jakatan, moal pedit. Bener? Boga ilmu bareng jeung Allah, bakal jadi oncor keur sasama hirup, tapi nah kanyataan jelema baroga ilmu ngadon ngahina jelema bodoh. Berarti kedek ngahina batur mah teu kudu sakola luhur, teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa. Apaan tugas ilmu teh ngoncoran batur, matak ulah coba-coba ngewak ka jelema salah jeung urang tong waka ngomongkeun bebeneran sapanjang hate ngewakeun ka nu salah. Jejing. Nu koprok teh teu kadeuleu deui. Ulah waka ngomongkeun bener sapanjang hate ngewakene kanu salah. Nah berarti urang can wawuh kana fungsina bener. Ari fungsi bener teh ngoncoran jelema salah. Tuluy urang ngadon ngewak berarti can apal fungsina bener. Aduh. Da ieu ge ibu janji ngomongkeun kanu tara pangaosan kadoraka diomongkeun. Si eta mah benernya ku tara pangaosan ibu teh doraka teh. Batur nu tara ngajina ibu nu ngagibahna sarua garelona. Batur boga dosa ku tara datang ibu ku boga dosa ku ngomongkeunana panaredan teh. Nya teu sadar. Batur tara ka masjid omongkeun ku bapa saenggeus ti masjid ye nanaonna. Benernya si eta ku cadu hirupna teh ka masjid. Ieu teu ka masjid baturna bapa nu capek ngomongna. Bapak mah leukeunan we sing apik jaga ibadah bapak saenggeus ti masjid sing jadi amal pahala ulah ngareret jelema nu henteu. Sabab naon bapak ge manusia itu ge manusia ngaran manusia mah daek jeung kedul pada boga. Bapak ngomong kitu sote keur daek keur kakenaan ku kedul mah geuning mumul sarua. Aduh ungek deui euy. Ibu tak ayeuna ieu teh keur kaantelan ku daek pangaosan kieu teh. Buing belaan didolakan. Coba keur kaeunaan ku kedul. Disamper ku tetangga hayu ngaos budak keur sare. Matak ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, korehkeun nu deukeut bae. Aya saha jeung ti mana? Babarengan jeung saha di awak urang sebenarnya. Bener Ibu. Ibu kanu teu pangaosan teh yai ngocobrot ngomongkeun. Nanaonan dah hakikatna mah batur ngedul pangaosan teh nu salah mah lain nu kadul nu daek nu salah
Cicing. Bisa eta keprok kuat panungtungan deh. Ai keprok teh sing euceuk atuh. Kadang-kadang batur kedul teh Pak nu salah mah lain jelema nu kedul, anu daek. Pelebah mana nu daek make jeung salah? Yeuh, kuring mere logika. Ari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara. Kanu osok, naha nu tara disamper. Nya suudon cek urang. Pertanyaanana, anu osok ku urang disamper, keur naon make jeung disamper? Da osok teu disamper ge bakal datang. Apaan tugas urang mah nyamper nu tara? Pertanyaanana, naha nu tara disamper? Heuda tara. Nabi Muhammad dakwah 23 tahun. Ari ibu nyamper tatangga anu tara pengajian sebar 10 tahun. Mangga lebok kadinya. Matak cek kuring ge nu salah lain batur, tah nu salah teh urang sorangan. Bener. Ulah nyangka batur teu datang ka dieu teu ibadah. Ibadah penting ieu teh ibadah naon eta? Malam minggu, Bro. Ngaladenan salakina penting ieu, ibadah gede. Bisi bapak terpercaya engke balik tong hiji-hiji. Tapi nu paling power iya nu datang ka dieu tah. Ibadah teuing. Nah, ayeuna teh keur papelengkingan salakitana kursi. Nungguan ibu. Sono cenah bejana malam minggu. Ayo datang jam 12 peuting. Atuh puguh meureun emutna jadi eueuh. Pan nyorongot, lila teuing pengajian teh. Dijawab ku ibu, naon? Nyarek pengajian, bedegong. Nyarek pengajian, cek aing oge ieu pengajian teh datang atuh ladang pengajian sosorongot ka salaki. Yey. Kadenge ku tetangga ku nu teu datang, mending entong pengajian teh. Nah, itu ge ngadon pasea balikna. Mangga mamam kana mamam lah. Geuleuh atuh da. Kunaon ari panon urang sok lalajo batur, lalajoan mah diri sorangan. Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna. Deuk wawuh ka Allah kumaha, unggal poe ge wawuh jeung kagorengan batur. Deuk wawuh jeung Allah kumaha, lamun unggal poe otak pikiran apalna jeung kasalahan batur. Bener? Teu wawuh kana kagoreng patutan diri sorangan. Saha ibu teh? Saha bapak teh? Ayeuna bapak gelemreng aduh disararung di naon teh di jas garagoh aduh saha baretok. Mangga emutan. Ibu aduh gararogoh gararaya cing baheula saha itu. Nu bar dagong ka kolot teh saha da ieu tah. Dititah ku kolot titah mencetan mumu. Titah nincakan cangkeng embung. Ngalaman kitu. Matak ayeuna teh ulah sok soleh. Sing inget kalakuan urang bareto. Matak hirup jelema kudu bisa ngamaklum kana kagorengan batur. Da urang ge pernah ngalaman goreng jiga manusa ngaranna ge. Nah ari akang ka masjid unggal poe gitu. Nah ari ibu di jarilbab tiba heula gitu. Tuh ngararaku ningat. Matakna ieu curug teh tong dipake nunyuk kagoreng patutan batur. Matak paingan atuh paingan. Cek orang tasawuf, pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Weh. Pertemuan paling indah bukan aku bertemu kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Salaki pangih jeung pamajikan, sapanjang nyawa aya dina dada, geus maot mah salaki, ibu ternyata kawin deui. Lain well rumah sakit. Leres Pak. Indah, boro-boro indah. 7 tahun tepangih jeung salaki, 2 poe papangih indah, sono, nyaah, iya. Bati tina sono borosot budakan deui. Tapi lamun 7 tahun salaki cicing di imah, kumaha cek ibu asa talung miara marmot. Teu indah berarti. Kabogoh jeung kabogoh, malam minggu di apelan, indah, jiga nu hareueuh. Kabogo nerek balik ke nanti dulu aku kangen. Hayang ongkek aing mengadengan lagi. Kabog panen malam minggu. Da jelema jadul mah kitu apelna teh malam minggu. Jelema jadul malam minggu ararape indah. Tapi ka saking ku indah cenah.
kamu mau ngerokok? Kumaha kau buguna? Iya, bentar ya aku nyari dulu. Belenyeng ke warung. Balik mau rokok, mau sama kopi. Belenyeng meuli kopi. Korek, belenyeng meuli korek. Tinyu, belenyeng tinyu. Opat balikan lu atlet kasa ngoprot majarkeun indah. Ditanya ku lalakina, kamu ridho? Kumaha ngomongna? Ridho banget demi AA. Hayang ongkek ngadengan lagi. Tah nu geus kolot kieu. Mun dititah ku salaki pangmelikeun rokok, pangmelikeun kopi, pangmelikeun bensin. Kumaha cik ibu? Belana sia mah ngajajah wae. Teu indah, Pak. Mata kabejaan ka neng-neng tong karayu ku bibir lalaki, waradul wungkul indah teh sementawis. Dengekeun sia teh keneng. Jika nu hareueuh keur bobogohan mah kaos nu dikarawin wae. Komo mah kejeung aya bahasa nanti buat AA sekarang buat AA reuneuh maneh teh. Makanya nanti buat AA sekarang buat AA hayang reuneuh teh. Geuleuh atuh da. Bae Pak abdi teh di dinding clear ngomong. Oh, bae lah pokoknya. Oh, alus Pak. Alus. Bae atuh Bapak nu ngadukung. Keul keur bobogohan kuat dunia milik berdua geus reuneuh mah kolot wirang keneng. Jika nu hareueuh cetot ti tajong kumaha cek lalakina, kamu sakit? Aing mah hayang ngejebrod ku mik da. Kumaha cek budak awewena? Iya. Ke puskesmas ya. Kumaha cek budak awewena? Ih, kamu perhatian banget sama aku. Coba nu geus kolot kieu jetot ti tajong. Jetot ti tajong kumaha cek salaki? Eta batu eta cokor. Neuleuh atuh. Bener? Enet-enetan mau motor beberet-betan bari butut mogok. Nuker bobogohan didorong kuduaan. Cur hujan nyebutna iin dia ay. Hareeng mah angare kolot nu repot. Coba nu geus kolot kieu mau motor butut beberek-bekan, ibu dibonceng mogok daek ngadorong ngagajeleng ibu harita keneh dijejak motorna ganti cek aing oge atuh. Mana nu disebut cinta sejati teh warara dulu wungkul. Pemajikan ka salaki, salaki ka pemajikan sapanjang nyawa ayana dada kakara ngaranna cinta geus maot mah eueuh leungit sasaat pisan. Salaki maot jiga nu heueuh. Bapak, ari abdi bade jeung saha ngiring we ka jero kubur. Lamun urang purah nguburkeun dijejak ku aing jur milu mah kitu ah. Geus geblus mah ka jero Pak, merekel deui ka luhur. Cing teh lain bade ngiring, nyakar ka urang harita keneh tah. Bebengok ustad ada gelo sih. Ditungguan teh geus 100 poe geus 100 beres tahlilan. Aduh, eta nu hayang milu ka salaki, buuk di beureman deui, rok di pondokan deui, begerna ge kuat jiga angkot eueuh penumpang atuh. Mana cinta sejati? Mata hakikat cinta sejati lamun ibu jeung bapa deuk neangan cinta sejati, gerateangan dina 3 perkara. Hiji, Allah ka makhlukna. 2, nabi ka umatna. 3, indung bapa ka anak-anakna. Eta cinta sejati. Allah ka makhlukna, nabi ka umatna, indung bapa ka tadi dinya cinta sejati. Sabejad-bejadna anak ibu tetap ku ibu mah dibunian saking kunaon eta. Bener Pak? Mata kula sok ngahina anak batur, lamun anak ibu mung dihina batur. Oh ini mau ke anak batur teh, si eta kos nu teu gableg anak wae. Budak si itu nya bentongor, bangor, teu nyaho budak manehna pamimpina. Aya pemuda baung bedegong omongkeun. Jadi pemuda teh tong sok baung, bedegong, usaha-usaha anak batur, lur anak batur sing sadar. Anak urang piara mata. Hanas ngomongkeun anak batur baung bedegong, anak urang leuwih ti si itu. Kumaha si itu? Karasa. Matak panon urang mah loba teuing lalajo batur. Akhirnya poho karena kalakuan diri sorangan. Well bener. Geuleuh atuh da. Benernya. Tuh cinta sejati mah indung kanu jadi anak. Sabejad-bejadna anak anger ku kolot mah dilindungi. Sagelo-gelona anak anger dipikanya ah. Ari ibu situ percaya. Coba gelona urang ku tetangga ngadu ku goreng. Coba ku indung. Di papatahan kalayan lembut nyai sing nyaah ka diri maneh ulah balik peuting-peuting emak mah hariwang ku maneh tuh kolot Pak bener-bener
Nabi ka umatna mana palebah Nabi sakaratul maut. Malaikat eureun heula. Kumaha ceuk malaikat? Nah ya Rasulullah nyeri. Kumaha ceuk Nabi? Kami deuk nanya, ari umat kami dicabut nyawa nyeri. Ceuk malaikat, leuwih umat anjeun Muhammad da bedegong. Bener gitu Pak, urang bedegong. Ceuk malaikat urang teh bedegong. Titah salat subuh 4:30 datang jam 6. Heuh bener teh. Titah lohor jam 12 datang 2:30. Heuh gitu. Titah asar jam 3 datang jam sabaraha? Sok ngararaku bedegong. Titah maghrib jam 6 datang jam sabaraha? Sok ngararaku sing jujur. Titah isya jam 7 datang jam sabaraha? Atuh lamun kitu mah bener malaikat. Bedegong urang. Leuwih nyeri Muhammad umat anjeun mah. Naha bardegong. Kumaha ceuk Nabi? Kami teh cinta ka umat kami. Bikeun ka nyerina dina sakaratul maut kanu ngaran Muhammad kuring teu ridho, kuring teu ikhlas lamun umat kami nyeri dina sakarat. Saking kunyaah kanu ngaran umatna nepi ka di akhirat jaga Nabi bertanya tuluy-tuluyan, geus cicing di sawarga masih keneh hayang turun widi ka Allah. Ya Allah, abdi sujud tuluy-tuluyan. Ku Allah ditanya, kunaon Muhammad anjeun bersujud wae teu cengkat-cengkat. Abdi embung nempok umat kami disiksa ku siksaan anjeun. Bener bo, eta Nabi geus cicing di surga masih ingat ka umat. Nah anu dina luhur geus cicing na kursi kuat turun-turun deui ka rakyat. Enak jadi kadinya nya. Ana daur mah keur ngomongkeun Nabi geus di surga. Nabi geus di surga nepi ka turun eta sujud tuluy kunaon anjeun sujud hayang mere syafaat ka umat, hayang mere syafaat ka umat. Nah, ari nu geus di laluhur, geus caricing dina kursi, nepi ka les we eueuh deui jeung rakyat teh. Teu cara hayangna jol deui, coblos abdi. Nah, ada geus jadi geblus teh ka alam gaib. Bae. Nah, ada urang mah teu ngomongkeun sasaha, ngomongkeun si eta. Ari si eta mah saha we bebas. Jadi lamun aya di nu kasiniran berarti ka aing, berarti sesungguh sia nu kitu. Nah da urang mah ngomong si eta urang. Di dieu aya bapak polisi, keuna kuring ku undang-undang ITE moal da ngomong si eta. Lamun kuring ngomong ngaran jelema, tah kakara kuring keuna ku undang-undang ITE. Ada ngomong si eta mah gaib Pak, juga teangan ngaran si eta. Matak orang Sunda mah pinter, lamun ngomongkeun batur teh ulah ngomongkeun ngaran, ngomongkeun si dadap, si waru, si kadu, moal beunang ku hukum, ngomongkeun sa maneh si dadap. Jadi lamun aya nu rumasa, heuh berarti sia dadap. Aduh. Well, ngeunahnya ngadengan oge. Aduh, ampun. Si dadap, si waru, si kadu, itulah ceuk urang Sunda. Matak bapak lamun ngomongkeun kuring entong mere ngaran. Nana gerhana, kuring bisa ngaju ke pengadilan, Pak. Bapak bisa diajukan ke undang-undang ITE, teu meunang nyebutkeun ngaran. Ayo kita mah ngomongkeun kuring, si dadap, si waru, kasiner urang, teu dalin dadap aing mah. Cerdasnya orang Sunda ya. Nabi turun saking ku cinta ka umatna, nepi ka di akhirat jaga, ummati, umat kami mana. Urang sholat, urang zakat, urang saum, urang ibadah haji, urang maca sholawat, sinyal keur Nabi supaya Nabi apaleun bahwa urang adalah umatna. Mana cirina? Sholat, zakat, saum, ibadah haji, sholawat. Umati, abdi ya Rasul. Mana buktina? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, jadi urang maca sholawatnya sinyal ka Nabi bahwa urang mengakui bahwa urang hayang diaku sebagai umat. Gitu Pak, sholat orang oge sarua. Hebatnya Nabi Muhammad nyaah ka umatnya. Ibu kasalaki nyaah keur mimiti geus ka dituna. Kun mimiti majikan heuh moal aya deui nu pangjujurna salaki abdi. Nah, aya 2 tahun moal aya nu panggedebulna salaki abdi. Nepi ka gampang robah pisan ibu. Allah ka makhluk. Cinta sejati teh Allah ka makhluk.
sak goreng-goreng na ibu, satebalik-tebalik na kuring, sateuceurek na bapak. Ngar Allah manawaran tubu ilallah, taubatan nasuha. Hei manusia, gara balik ka kami dek mupus dosa-dosa anjeun asal aranjeun tobat. Cinta sejati Allah ka makhluk, nabi ka umat, inung bapak ka anak, ka hartos. Matak ieu nu keur barobogohan, meungeus keneng lah waradul. Kudara raek we bobogohan dinu poek, amit-amit. Lain pedah urang teu boga kabogoh taraki kituan, da teu panas-panas acan urang. Ngan heulah we kitu peta teh deuk naon, ngawiwirang batur, ngawiwirang kolot sebenarnya. Itu aya budakna nu ciwit ku indungna, dengekeun maneh teh cenah. Katempo teh dieu. Ngan eta budakna jug nyegek, mamake kitu baheula. Da uyah memual TSK Amerika. Buah mual ragrag ka Cimaung, buah ti dieu nya di dinya kana tangkalna. Jadi tong waka nyalahkeun anak tapakuran we di sorangan. Heeh ya. Matak dina alam perbedaan jelema kudu bisa silih hargaan. Tak ayeuna aya muludan, aya nutara, bener tuh Pak? Urang osok muludan tong sok ngomongkeun nutara. Nah, bisa jadi itu cinta ka Nabi ku cara lain. Ayeuna urang cinta ka Nabi ku cara kieu, hepek we pigawe duanana. Lain ieu urang mah muludan, maneh mah tara. Pasea tarek nepi ka irahan nepi ka kiamat. Lamun Islam jeung Islam parasea bab muludan, bab usoli, bab kunut, bab tasbih, bab sagala rupa pasea bangsa batur nu suka seurina Pak. Sedengkeun bapak teu sadar poe ayeuna barudak keur dijajah ku naon? Ku game online. Pemuda keur digoda ku judi online nepi ka loba nu bunuh diri lantaran gablek hutang kanu kitu patut. Inung geus sarua digoda ku pinjaman online. Geus eueuh keur urang pikeun pasea antara usoli jeung teu usoli, kunut jeung teu kunut, pikirkeun umat keur ruksak poe ayeuna. Bener teu Pak? Ti dieu takbir, ti dieu takbir. Der garelut anu suka seuri bangsa batur. Nu rugi lain Kristen, nu rugi lain Buddha, nu rugi lain Hindu, tapi nu rugi umat Islam eta sorangan. Tong sok gampang diadu domba atuh. Matak silih hargaan hirup mah. Merek ustad atuh babalatak barareda wajar. Da beda pendidikanana, urang ge beda pendidikan kuring. Beda. Gaya beda. Da ustad mah abdi apal, udang badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek. Lamun aya ustad sarupa kitu teh geuning mustamid teh, wilujeng sumping al mukarom nyuhunkeun pidu anak kangopun anak. Da ka urang mah karek turun tina mobil juga. Well kuat eueuh nu assalamualaikum. Geblus ka imah, aya nu minta doa, eueuh kurunyung nyungkeun dipoto. Yai. Kuat eueuh nu minta doa ka urang euy. Nah, baju nawe kieu sabodo dah sakadar baju. Nyata mama ngulem ceramah teh hayang anu nerangkeun bab karuhun ngarah cinta ka Jawa Barat, karuhun Jawa Barat, perjuangan kolot baheula eta mah aya ahlina. Saha? Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang anu ceramah teh bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Mama hayang bari curhat Mamah Dedeh. Mamah dan AA curhat dong, iya dong, mah caroge abi nya burut itu usaha. Kumaha ceuk Mamah Dedeh, kumaha maneh we. Eta mah kudu Mamah Dedeh nu diulem. Mama ngulem ceramah teh hayang nu jiga ojek online, urang. Bawa penumpang. Mama ngulem ceramah teh hayang nu lentong, AA Gim. Ti Geger Kalong, daerah Bandung. Lentong AA Gim. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di tempat ini ya. AA sangat bahagia dan senang bisa datang ke Sukabumi. Tapi AA menghimbau ke seluruh jamaah ya, hidup itu harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Dahulu ibu pacaran sama yang tampan lagi kaya, ternyata jadi sama yang petot. Berzikir saja, keputusan terbaik adalah Allah. Bukan keinginan kita sama yang petot, tapi paksakeun we. Ternyata ayeuna ku ibu kajawab,
nu kasep bari beunghar salingkuh wae. Tapi ibu boga salaki petot mungan salingkuh. Nah, da teu payu. Matak wilujeng kanu paretot. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit ya. Assalamualaikum. Karunya ka Bu Haji kudu mayar 2 mubalik atuh enggak saya urang bungkul. Sok wih Agim wangsul ka geger kalo. Nu datang abdi deui mana nagarahan. Mamang ulam sarama teh. Hayang nu bari nyanyi Roma. Deket urang Tasik. Sabab Roma Irama mah nadana adalah dakwah walaupun make musik. Kupingkeun ku Bapak aya teu nyanyi Roma Irama nu teu make dakwah, make kabeh. Ya. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Atuh sorana lembutan. Eta mah lain nyanyi, hohoak. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dakwah lewat eta. Atuh agama sejen hayangeun nyanyi la ilah cinta imannya agama naon? Lain Islam. Nah ngomong la ilah hayang. Minimal dina letahna bogaeun la ilaha illallah. Teu kudu riweuh ngomongkeun Roma Irama capek-capek. Ya. Aya budak ingat ka kolot jebleh gini, cing teu kunaon. Ingat ka si mama, nah ada yang radio. Dakwah lain naon nyanyi saha oma. Sia teh mah teu nyebut Bang Haji, oma we dianggap teh RT we. Cing teu nyanyi naon keramat. Cing teu kumaha nyanyi eta keur jebleh nyanyi hai manusia. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tapi Roma Irama dek balik sekarang dek, wih. Matak Roma Irama mah takdirna Bu Haji jadi penyanyi. Da cenah cek tatangana Jeto Tita Jong ge Roma Irama make nada. Jeto Tita Jong pan urang mah Jeto Tita Jong. Aduh, kitu urang mah hoak. Roma mah mun Jeto Tita Jong teh. Aduh. Lamun bapak nitah nyangu ka pamajikan, gera nyangu. Ta Roma mah lain kitu. Ani, gera nyangu akang lapar. Mata lamun guring jadi kenek alus, nah sorana tarik. Bandung, 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 Katapang, Sukabumi, 2 DC. Meja jadi kenek teh Pak, sorana gede. Coba lamun Roma Irama jadi kenek. Bandung, Katapang, Sukabumi, 2 DC. Ningang orang Sukabumi babari heureuy, Al-Fatihah gitu. Watak Roma Irama mah dakwahna ku nyanyi. Bapak bisa dakwah jika Roma Irama? Sabaraha orang-orang agama sejen anu asup Islam lantaran kabita ku nada-nada Roma Irama toong di Amerika. Urang tong sok loba ngagenggeureuhkeun urang cantang tuh jadi Roma Irama. Bapak pendakwah sabara urang agama sejen hayang asup kana Islam. Eueuh nya. Tatangga ngadon ijideun nya. Tuh, kitu we simpel silih hargaan jeung batur. Mama ngulum ceramah teh hayang nu keras. Habib Bahar jeung Habib Rizik. Pek keras eta mah. Kuring mah teu bisa ceramah gaya anjeunna, resiko gede. Kieu we. 7.000 make jeung 5.000 sagala. 7. Ayo kadeng ku lihat. Sok paleseran sing nepi ka CF eta tukang dagang karunya sok. 5.000 sok. Nya ceuli urang mah ceuli romengeun. Da itu ge nu tukang tunu belah ditu keur ngaromongkeun abdi harebosan kieu cenah teu sangka euy cenah eta gerhana keur makasep alus sorana. Nuhun Pak, nuhun. Bari eueuh nu ngomong kitu teh aslina mah da. Talamun belah dieu ngomong teh kieu, gandeng kitu belah dieu. Meureun. Tuh Roma Irama mah dakwahna teh ku nyanyi. Mama hayang nu pinter Quran hadis jeung tafsirna Ustad Adi Hidayah.
Mamah hayang nu bari ngabojek bari heureuy seserian. UAS Ustad Abdul Somad. Mamah hayang nu be aja abdi. Biasa. Teu kudu riweuh ka abdi mah da. Bade ngaleueut naon? Da beuki nu kieu ge. Teu kudu riweuh ka abdi mah entong. Bade tuang naon? Nu aya we daripada eueuh di aya-aya. Mending nu aya we. Lamun ku abdi teu dituang, bahankeun we. Jadi jelema kudu biasa silih hargaan. Bapak polisi dakwah ku cara ngajaga keamanan negara. Dakwah Bapak polisi matak diatur ku negara, Bapak polisi boga aturan tertentu. Naon ngaranna eta catur prasetya. Aduh, untung bener. Tanya ke Bapak polisi boga aturan catur prasetya. Leres Pak polisi? Kemana dia tadi? Pokoknya di polisi aya aturan catur prasetya. Mata polisi mah kudu bobog, kudu daweg, kudu gede suara. Nah, apa ngaradifikasieun ku penjahat? Newak penjahat kudu bari hohoa, angkat tangan. Sieunun Pak penjahat. Coba lamun kieu angkat tangan. Aya penjahat keeng, moal. Mata Bapak polisi mah bobog, daweg, wibawa jeung komara katempo. Bobog hohoa. Kamarina upacara geuning Bapak polisi mah hohoa. Opada sang saka merah putih Ormot gerak 2 poe cicing di imah dagun gerongna nyerieun aya deui Bapak TNI. Tah Bapak TNI mah ceramahna kunaon ku ngajaga keamanan negara bisi aya musuh ti luar. Bapak tentara bagian titah perang dae nyeklan bedil siap geren oke. Mantap Bapak tong polontong mau nyeur ka Palestina. Cintai Bapak ke Palestina rek naon lompang nepi ka daya kolot ge paeh Pak. Cing teh bisa bebedil, cing teh pecakan itu piit bedil heula ku Bapak. Da bedil da manuk teh ngadon jaipongan teu bedil ku Bapak. Coba ku TNI gampangeun pisan dibedil des paeh harita keneh. Nya. Atuh urang kumaha yang berjuang melan Palestina nyumang urang. Bikeun duit sabaraha we. Ai eunit ka ditu mah aduh entong Pak. Entong. Kalah ngarepotkeun urang ditu Bapak teh. Dar mangadon TBC datang ka ditu. Keun eta mah engke bakal khusus ku negara diutus lewat PBB. Leres? Saha nu bakal ditunjuk? TNI jeung polisi. Mata kudu hormat ibu ka TNI, kudu hormat ka polisi, pengabdi negara keprok. Well, polisi tadawan. Ai kades dakwah kunaon? Ku Muslenbang. Musyawarah pan jeung kadus-kadus jeung RT. Ta RT jeung RW teh wakil rakyat. Matak RT dengekeun ku macek rakyat. Tuluy ditepikeun ka kadus, ti kadus tepikeun ka kepala desa, bikin perdes, peraturan desa, jadi undang-undang. Oh, untung urang nyaho saeutik euy. Lamun teu apal bahaya ieu Pak. Matak dakwah kades oge ku perdes. Coba TNI, matak dina tugasna ge teh maca undang-undang. TNI maca undang-undang Pak dina tugas negara lagi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI coba kabayang maca undang-undang ku lebe ayo lebe ladang pasantren kudu lentong moate unang kurum we unang RT beri mau proposal engke lebe mah panungtungan upacara bagian Al-Fatihah ta eta matak nu teu meunang teh pahili tugas Roma irama ge nyanyi alus we dangdut mah cirina cengkok. Seandainya aku tak eta cengkok teh nu kitu. Da cicing tong ngajak seuri hese. Dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Jadi aya cengkok na dangdut mah alus pek ngantong pahili jeung adan. Kabayang teu adan jadi dangdutan, moal teh dicekek nu adan. Ayalah sholat
Hayalah sholat. Wah dicekek tuh hari takian eta. Pahili. Tugas tentara ku lebe, tugas lebe ku tentara pahili. Jadi pice capekeun. Ai kitu mah. Tugas dangdutnya oma, tugas adannya bapak. Ternyata bapak mah adan teh tara make nada, da abdi bapak mah anti nada. Pek bae kumaha bapak. Ngan meureun teu kabayang adan teu make nada. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayalah sholat. Allahu akbar. Kumaha cek nu ngaliwat keur naon sia? Make atuh nada Allahu akbar raoseun raoseun teh di Arab aya di dieu mah adan kitu ngadon hees jelema teh matak di Sukabumi mah adan tong nu ngeunah-ngeunah teuing komo subuh mah nu hoak we Pak. Allahu akbar, hudang jelema kabeh datang ke masjid lain deuk salat deuk nyakek nu adan. Jadi nu teu meunang teh pahili, cek urang Sunda tong pahiri, hiri tampian pagirang girang pancuran, beres hirup silih hargaan teu kudu riuh. Urang Sunda boga sawer panganten, bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Urang Sunda nu boga menang pek bae ngan ulah pahili jeung Fatihah. Bapak ngimaman nu dibaca Al-Fatihah aya nada sawer pi omongeun. Mangkaning di tukang 60 jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dek ecereug kumaha coba? Coba jamaah aya nu amin. Eueuh marantok kabeh. Da pahili tugas. Bener Bu? Mata hirup mah sok silih hargaan ngarah teu pahili tugas. Ya mah Jokowi harga cengek mahal, carekan Jokowi. Oh kau cerugan Jokowi teh. Pertanyaan, ti iraha Jokowi ngabenar cengek. Nu salah mah ibu matak naon buruan lega pelakan cengek. Ieu mah cengek mahal nyalahkeun presiden na ibu kunaon. Araraneh wae di urang. Tuh tapi heueuh, tah berarti si Mang eta nu nyarekan Jokowi teh. Tapi naon urusan ya kejung harga beas mahal carekan presiden melak ibu beas ibu nu kudu carekan mah boga sawah ngadon dijual dibalikeun kana mobil akhirna mobil rusak sawah beak ai geus kitu nyarekan Jokowi eueuh kaisurugan Jokowi mah mahal beas melak nah kana nyarekan batur wae hirup teh urang carekan metah awak urang bener sadia atuh da geus asup kana bab mulud dah naon muludan teh Pak ari bapak datang ka dieu teh muludan naon muludan teh Bu naon muludan baligo nya ini mana eta nih aing sin labuh deh harapnya teh kemang asli pek teh bobodohan ya. Ku kreatifna urang dia. Tabligh akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Ustad Ahmad naon itu teh? Lain teu katempo atuh da. Ustad Amil Asyidik Muammar Muda kamarana. Nih can ka dieu? Oh. Ayatan nu tengah saan make ungu. Lain bajuna teh ungu gitu. Aduh. Identitas diri na beureun jomblo atuh euy. Maulid tinggal ku ibu. Maulid Nabi Muhammad memperingati hari kelahiran Kangjeng Nabi. Oke, urang bongkar. Mi eling cek surana. Mi eling kalahiran Nabi. Pertanyaan, mi eling kalahiran Nabi. Na teu eling-eling gitu. Sabaraha tahun Bapak hirup? 60 tahun. Berarti geus tepung jeung 50 maulid. Piraku teh eling kan? Mi eling kalahiran Nabi soal enteng Pak tinggal ngapalkeun. Tanggal sabaraha Nabi lahir ke alam dunia? 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah. Ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Beres lamun ieu judulna mi eling kalahiran. Ceramah ngeunah ngeusan.
Apaan judulnya ge Meeling kalahiran? Meeling kalahiran Nabi Muhammad. Pira kurang teh eling-eling. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah. Ibuna Siti Aminah, ramana Sayyid Abdullah. Beres ieu ceramah. Nu hese mah lain Meeling kalahiran, tapi eling karena perkara nu geus dilahirkeun. Bapak datang ka dieu judulna Meeling kalahiran Nabi. Keur naon lamun urang teu eling kana akhlakna Nabi. Aduh. Tuh, kapanggih nyalur. Meeling kalahiran Nabi, tiba lagi apa 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah, tapi kade Pak ulah sakadar urang eling kana lahirna Nabi, tapi teu eling naon nu geus dilahirkeun ku Nabi. Islam nepi ka Sukabumi teh kunaon? Ku akhlak Nabi. Jadi urang lain sakadar meeling lahirna Nabi, tapi urang ge kudu eling kumaha cara akhlakna Nabi aya di urang. Weh. Matak lamun haben muludan tapi pedit anger. Tete karek sadar kana lahir, acan sadar kana akhlak. Ai bapak kana kopi resep ai melak henteu. Karek ngeunah rasa kopi ai melak tara. Mata ngena teh eueuh kopi Jokowi teh carekan gitu. Bapak resep cau melak. Ai resep cau mah melak. Ai mah ai resep kana cau aya anu aya di babad. Nya. Tuluy geus eueuh cau saha deui nu dicarekan Prabowo gitu. Asa haben nyarekan batur teh. 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah. Aya naon dina angka 12? Ibu apa lamun aya nu maot? Kumaha ceuk lamun aya nu maot? Sing ditampi iman Islam gitu. Urang hitung, iman genep, Islam 5, hiji deui Pak, ihsan. Ihsan teh hiji, genep jeung 5 11. 11 tambah hiji. Tuh, Nabi lahir tanggal 12, modal kehidupan bapak, modal kehidupan kuring, modal kehidupan ibu, ternyata 12, lain harta, lain banda. Mata kade adi jeung lanceuk tong parebut warisan pasyaku harta, keur naon harta dipasyakeun bari bakal ditinggalkeun. Keur naon harta dipasyakeun bari bakal ditinggalkeun. Gedong Sigrong mobil mewah sawah lega, gedong Sigrong balik ka Jarang Kedong, sawah lega dikubur di sawah batur, mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran, matak bejaan ka jelema nu sok pasyaku harta, keur naon urang pae mah harta moal pernah milu mah. Lain wel sing ngarti. Aya di dieu wel-welan aya datang ka imah anger parebut warisan mah teu maen teh. Mulai kasiniran paduli teuing. Kernawan harta dipasyakeun bari maot ditinggalkeun. Jeung dulur teu akur, harta urang maot geuning cicing teu milu-milu. Basajan biasa dina urusan harta teu kudu sok riweuh. Bener. Ari ibu lamun mere ka tetangga, naha mere da lain. Cek boga duit, henteu, ya ku abdi dibere 100, lain mere, Pak. Cek ilmu hakikat mah lain mere. Cek syariat mah ibu mere duit ka tetangga, cek hakikat mah ibu nyokot kahadean di tetangga. Matak lamun jelema ngarti kana bab hakikat, moal mungkin pedit ka batur, Allah geus nyieun kahadean, geura cokot atuh kahadean eta di saha? Di nu menta, di nu sangsara, di yatim, di miskin. Jelema lamun ngarti kana hakikat, moal pedit kuncina bakal hayang nulungan batur, lain mere tapi nyokot kahadean ti Allah dicengclengkeun di akhirat, maka engke di akhirat boga cengclengan tabungan nyieun kahadean ka batur di alam dunia. Weh. Ah, da ieu teh ceramah teh ngarti kabeh oge. Ngan palabah ngalakukan mah isu teuing. Kuring ge nya ge nu ngomongna teuing. Ceuk panitia teh ceuk Bu Haji jeung Pak Haji kahar ti pisan cenah ceramah. Ayeuna mah kieu pan ustad hoyong yang celengan di akhirat demi Allah Pak Haji hayang. Jadi ayeuna mah kieu ceceh amplop moal dipasihkeun. Terus rek dibikeun we ka yatim pan Pak Ustad yang celengan di akhirat. Kumaha ceuk kuring? Tong kitu Haji. Tong gitu Haji. Nya juga ada nyorongot. Hepan cek jang ustad pisan yen urang mere teh lain mere tapi nyokot kahadean anu ku Allah geus dijieun kahadean geura cokot kunaon carana nyokot ku urang mere ka batur teh artina urang nyokot kahadean pan kudu bager cek ustad nya dina ceramah. Kumaha dibawa nyata bisa ngawangkong Haji atuh duaan. Bener Pak? Matak saksikeun ku Bapak, kuring teh karek bisa ngomong, dibawa kana praktek mah kuring can tangtu. Komo ibu. Matak hirup tong nganggap sempurna ka batur teh, be aja. Biasa we, datang urang teu kudu riweuh. Teu kudu riweuh. Be aja. Bener ya? 12 iman, Islam,
Ternyata lain harta, lain banda, lain pangkat, lain jabatan. Nu malu, nu milu ka jero akhirat. Iman, Islam, ihsan. Iman genep, Islam 5, ihsan hiji. Genep jeung 5 11, 11 tambah hiji 12. Naon ihsan? Anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup anjeun nempo, cukup kami nempo anjeun keur ibadah. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Jadi jelema anu ihsan sifat ibadahna teu hayang ditempo batur, teu hayang diajanan batur, teu hayang disanyung batur, teu hayang diadeng-adeng ke batur, mata geura eureun nyeun status Facebook OTW tahajud teh. Lain maduk tahajud, OTW tahajud, hayang di komen tatangga. Aduh penting tahajud iya dong, lieur. Ah, bangkong. Geus sodakoh kekemprengan. Cinta ku naon carangkeul naha ngajingjing sembako keur nu miskin ku masih laing ya. Tong sok dibatalkeun kahadean ku panyakit hate. Matak jelema nu ihsan mah teu kaciri ibadah ku batur, hakikatna di langit mah geus dicatet yen eta ahli ibadah. Matak tong tudang-tuding ka batur hirup mah. Boa aya ibadah anu dipikaridho ku Allah, saha eta ibadah anu nyumput cukup Allah jeung dirina anu apal. Urang mah ibadah teh apaleun batur. Tadi ge geus gujrud isuk-isuk. Engke orang pangaosan, nana gerhana. Bener? Bring-abring, ditanya di jalan kamarana, pangaosan. Kuat nemrak eta ibadah. Ceuk kuring ge Pak, ibadah ihsan mah teu nemrak, teu katempo, jeung teu hayang ditempo. Dina hate jeung cukup Allah anu nganelai, itulah ibadah. Bener sepuh? Aku mah urang ibadah teh. Hah. Ampun, balik ti masjid ge nemrak wae. Ti marana masjid atuh teu cara maneh. Yai. Geus nyaho gelemreng sarung pasti ti masjid teh kudu dijelaskeun deui atuh. Ihsan teh panghese-hesena perbuatan, ihsan teh panghese-hesena. 2, naon atuh modalna kahirupan urang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernah tuh ibu ngitung huruf la ilaha illallah 12 hurufna, Muhammadur Rasulullah 12 hurufna. Ternyata nu dibawa ke alam akhirat jelema nu bareng jeung la ilaha illallah, dunia jeung eusina ditimbang jeung kalimat la ilaha illallah, berat keneh la ilaha illallah katimbang dunia jeung eusina. Matak manusia tong sok kubu dunia katipu ku urusan dunia. Ieu ulik mata ilmu la ilaha illallah. Teu aya di pangeran aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, teu aya nu ngelmuan aing Allah, teu aya nu ngadayekeun aing Allah, teu aya nu ngabeungharkeun aing Allah. Jadi lamun jelema baroga la ilaha illallah moal bijil sifat sombong kabehanana ge ti Gusti Allah, bisa dibisakeun, daek didayekeun, alus dialuskeun, pinter oge dipinterkeun. Bener. Nya bisa naon ai Bapa tanpa Allah, bisa naon ana gerhana tanpa Allah. Lur, teu becus naon-naon. Tah Bapa ge daek ka masjid lain, Bapa nu daekna mah ku Allah dikarategeun hate jadi we daek. Lol we setan jadi we asa pangdaekna kitu. Da kahirupan mah kitu tuh kahartinya Pak. Teu ieu pengajian kusaha didaekeun ku Allah ngan dijagi kagoda kusaha ku si eta. Matak isuk bakal huai. Kunaon huai? Pangaosan penting. Aing ngororea mah. Matak ceuk urang ge Allah teh kudu tuluy napel dina hate. Lain dina pengajian jeung Allah, dina salat jeung Allah, ibu bersalat ngacobrek ngomongkeun batur. Berarti Allah teh leungit nu aya saha tah? Naon di teh riweuh teh. Ngadurukan. La ilaha illallah. Teu aya di pangeran aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu ngabeungharkeun aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, teu aya nu ngawujudkeun angin Gusti. Tah nana gerhana bisa datang ka ieu tempat lain ka hayang ibu, lain ka hayang bapa, lain ka hayang panitia, lain ka hayang bu haji, lain ka hayang kuring. Mutlak la ilaha illallah teu aya nu nakdirkeun salian ti Gusti. Loba nu ngulem ka kuring teu kabagian, lain takdirna beres. Geuning ieu mah ngulem katakdirkeun datang, heueuh takdirna teu kudu riweuh. Entong bangga poe isuk urang atuh ngadatangkeun gerhana, pret. Heueuh nya la ilah. Kumaha Pak? Urang Cimaung ada tara lawanan. Tara, urang Cimaung dilawan tara lawanan. Abdi mah dihina, diledek, dicaci, dimaki bae atoh we. Nambah jeung atoh, apaan proses hakikat? Hakikat jelema dihina, diledek, dicaci. Allah ngamulyakeun di akhirat lantaran hinaan batur. Matak semakin loba nu ngahina, kuring bakal dimulyakeun ku Allah ku hinaan nu sejen. Tapi sabalikna keur jelema nu sok ngahina, di akhirat dihinakeun lantaran dongan ngahinakeun sasama hirup. Lain keprok sing kuat dihina batur teh. Kalah ka dikeprokan teh.
Cekuring syariat hakikat moal nyambung, syariat jeung hakikat moal nyambung. Bacaan salat itu syariat. Wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la atahiyatul mubarakatus sholawat itu syariat. Bawa kana alam hakikat alusna bacaan salat, bawa kana hakikat sing alus ucapan saenggeus salat. Ungeuk deui nya. Ai urang kumaha alus bacaan salat, bubar salat kumaha teh? Bibir teh goreng deui nya. Di mana taraje pada jangkung. Lalu nu montok betokok itu awak atau adrem. Atuh teu saeutik jelema teh neungeul ku pager habak kana tarang urang. Naon sia? Eta nu sok salat der pasea. Leulesan. Komo lamun salat dimaknaan ku ilmu hakikat. Hiji sidqul qauli, dua layinul qalbi, tilu tarku ma'asi, sidqul qauli alus ucapan, layinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatan. Eta teh salat. Sod lam ta sidqul qauli sod, layinul qalbi lam, tarku ma'asi ta salat. Parantos salat tepi kadinya. Nah, hatu mah jeung lalaju nu batur nu urang ge eta geuning acan. Aduh. Genah euy. Bo bisi geus tunuh, aruih we. Atuh da ieu tos tunuh. Ai ka dieu teh jalan eta. Ieu teh jamaah teh asal lieur abdi mah da. Pan jalan mah ti ditu. Ieu ge jalan. Ieu sarua. Kumaha eta? Tah eta si ibu eta, mah deh, wih sok. Nya sok, wih. Ajakan batur ngarah rame balik teh. Nya sok atuh. Lain pan ulah maksakeun sok bisa rek aruih Pak. Lamun moal abdi rek balik atuh. Sidqul qauli alus ucapan, layinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatan. Geuning urang masa kapeung salat maksiat anger keun bae. Nah mah keun bae kamaksiatan teh kudu aya alat penyeimbang nyatana salat. Ulah pernah eureun tina salat sabejat-bejatna urang, satebalik-tebalikna urang ulah pernah eureun sabab kamaksiatan nu paling rajana maksiat adalah jelema geus wani ninggalkeun salat. Itulah rajana maksiat. Oh nyata cek batur giri omongkeun STMJ salat tuluy maksiat jalan padoli. Da sifat jelema mah kitu bener jeung salah pada daek. Da babage moal bener saumur-umurnya Pak. Mata jawaban dina salat assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca, katuhu simbol kealusan, kenca simbol kagorengan, tapi tetap bacaan mah assalamualaikum. Kanu alus doakeun alus, kanu goreng ge doakeun alus. Beletuk ke ibu diuji salaki beger, doakeun sing alus. Mun salaki beger teh ya Allah, caroge abdi keur kagonda kuranda anak dua, salametkeun lahir batinna sing aya rezekina. Kitu tah ngadoa teh. Biheung. Sing hayang nanya urang dinya, lamun salaki ibu beger doa kudu nu bieu nya. Ya, tuh juk ngabaeudan hoream cenah bapak teh. Kumaha tuh ngadoana? Ya Allah, lamun salaki abdi keur beger mau motor sing ti kusruk. Mun keur mamawa anak randa, mun keur mamawa randa anak doa di hotel sing gempa. Sing balik tinggal nyawana, nu goreng eta doa teh. Kumaha dina salat? Assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Katuhu simbol kealusan, kenca simbol kagorengan. Dihina, diledek, dicaci, dimaki daripada dilawan. Doakeun. Tuh guguru tina buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan, nu buruk maragrag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, engke ge tenang, eureun sorangan. Nya tata eureun-eureun sing sabar. Maka ibu boga pahala tina sabarna nalika dihina batur, di mana pahalana dina sabar. Si itu teu eureun wae engke ge eureun, di mana geus nyeri huntuk. Nya tata eureun keneh si itu geus nyeri huntuk ge cager deui, angare ngomongkeun wae keneh urang, sing sabar ibu, sing sabar Allah deuk ngamulyakeun ku kasabaran ibu, keun engke ge eureun, di mana geus modar. Tapi hakikatna cek Allah, kami moal ngahampura dosa jelema, samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema. Matak jelema nu sok ngahina jelema, mautna bakal hese, di akhiratna bakal heubeul. Bisa jadi ajab kubur bakal datang, bongan di antara manusia jeung manusia, can silih bebaskeun antara dosa jeung dosana. Weh. Matak ibu boga dosa ka salaki, wayahna bubarkeun dosa, penting ieu keneh supaya isuk teh jongjon ibu. Balik ti dieu, aya. Kumaha cek salaki kunaon ai mana jadi lebay pangajian tobat. Kunaon atuh nabi nerangkeun la ilaha illallah kuring moal loba-loba teuing Pak
di beres sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi, akhlak Nabi jujur teu kapigawe. Urang tilu weh minimalna. Tilu akhlak Nabi anu kudu ku ibu dicontoh, ku kuring dicontoh, susuganan aya. Oke, siap. Kunaon atuh Nabi nerangkeun la ilaha illallah ku akhlak. Paingan ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Berat ayat Quran ieu teh berat. Satemena di diri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya teladan aya picontohan pikeun urang. Hayu urang lalajoan. Tilu we heula, tong loba. Hiji Nabi Muhammad deuk indit ka masjid di tengah jalan aya nu Yahudi bari lolong. Nabi nyamperkeun ka Yahudi anu lolong pok nyarita kunaon anjeun cicing di dieu lapar. Nah hateu nempo nya ku siwal roti dicokot ku Kangjeng Nabi padahal paranti anjeunna diwawalkeun karena baham Yahudi anu lolong blus dicapek jeung diteleg ngeuseuh babong Yahudi ngomong anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad jelema gejul Muhammad jelema stres Muhammad teh tukang sihir. Isukna Nabi nyamperkeun deui lapar nya lapar wal deui diwawalkeun geus seueuh peletuk deui ngomong tong deket jeung Muhammad jelema gejul ayeuna kuring nanya ieu ladang muludan lamun bapak barang mere ka tetangga ngahina bapak deuk mere deui moal. Alus ladang muludan teh hade atuh. Ku sakitu ge geus kaciri ladang muludan teh karek apal kana lahirna Nabi, can apal akhlakna Nabi. Sakali deui bapak lamun barang bere ka tetangga ngomongkeun bapak deuk mere deui moal. Istiqomah dina kagorengan euy. Cing ibu atuh ibu barang bere ka tetangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal. Saruana. Matak cek kuring ge tong nyalahkeun jelema nu tara muludan. Naha urang oge anu osok akhlak Nabi mah cantang tu aya. Bener. Nana gerhana tanya, eta kitu bebongok maneh lain ngocobrot wae. Abdi lamun barang bere ka tetangga ngaledek abdi odok mere level penceramah le EHT odok atuh. Maka jeung moal odok. Si itu nyanyahoanan moal. Naon ari ibu? Odok. Mere abdi tungguan jarak saminggu. Si eta bakal ngabudah, kadua bijil getih tina irung. Nah diracun ku urang sekalian jelema kitu mah. Kagok kuat eueuh acan. Ibu nungupingkeun kuring nu ceramah jauh tina akhlak Nabi. Matak pentingna aya muludan supaya urang mengenang mengingat akhlak Nabi supaya pantes jeung kewas ayana awak urang. Bener. Maot Kangjeng Nabi dituturkeun ku Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mawaroti dibikeun ka jalma lolong bari Yahudi diwawalkeun lap. Kumaha ceuk Yahudi ieu mah lain nu biasa mah ditetap jeung diusap ieu mah janji ngawawalkeun wae atuh ongkek Yahudi. Kumaha ceuk Abu Bakar kuring mah lain nu biasa. Saha nu biasa? Muhammad jelema diledek dicaci dimaki 15 tahun diomongkeun waktu harita Muhammad ternyata nu ngajamin Yahudi nu lolong nyegruk ceurik sanajan pantar Yahudi bari lolong. Kumaha ngomongna Abu Bakar anterkeun kula ka kuburan Nabi deuk naon asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matak ceuk kuring ge nerangkeun la ilaha illallah lain ku pidato tapi ku contoh. Aya nu sanggup nepi ka dinya. Lapur ladang muludan teh. Kalah ka mayar tamuh ka urang. Mending atuh entong sakalian. Tong kitu da geus datang ka dieu atuh. Dua, sugan nu kaduanya sugan ya. Susuganana bahasa lagi. Sugan nu kadua aya di awak urang. Nabi indit ka masjid. Di tengah jalan ayeuna blok ku tai onta wur, tai onta ka Kangjeng Nabi. Nabi wangsul deui ka rorompokna ceuk Siti Khadijah ya Rasul naha uih deui. Aya nu nyeblok. Kunaon ku tai onta. Kumaha ceuk Siti Khadijah? Da teu amek ibak deui we ya Rasul. Kuring nanya ka ibu. Mun salaki ibu indit ka masjid aya nu nyeblok ku cai kolomeran ditanya ku ibu kunaon akang bak wangsul deui aya nu nyeblok kunaon ku cai kolomeran kumaha ceuk ibu tah bedog kadek jelema kitu mah. Ya berat ledang muludan teh mah. Nabi 3 kali ngaliwat kadinya 3 kali diseblok ku tai onta ka 4 kalina Nabi ngahulang. Nama ge ngahulang, nah eueuh nyeblok. Datang ka masjid cek Abu Bakar ya Rasul naha telat, nya telat. Ayeuna bapak aya nu nyeblok datang ke masjid ditanya ku DKM naha telat moal juga dibejakeun diseblok euy ku Karang Taruna kumaha ceuk di masjid serang euy polisi jadi repot garelut teh pagawean teh. Nabi mah teu bebeja sugan bebeja Nabi anu nyeblok henteu dekul beres salat Abu Bakar langsung sasangem ya Rasul aya nu udur di lingkungan urang teh saha itu sanajan babengok Yahudi kumaha ceuk Nabi urang longo deuh eta geus nyeblok di longok nepi ka raos si eta. Berlenyeng ti masjid datang ka Yahudi anu nyeblok teh
dirampa anu nyerina tuluy didoakeun terus ditanya sabaraha poe anjeun gering 3 poe geus sabaraha ka dokter beak 300 ku bahasa ayeuna digantian duit 300.000 bari panyakitna didoakeun nabi rek ngaleos eta jelema ngagabrug ka nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah matak cek kuring ge la ilaha illallah jeung muhammadur rasulullah dua perkara dua kalimat anu moal bisa dipisahkeun ku akhlak nabi bener cing bapak lamun bapak aya nu nyeblok tuluy aya bejana gering edek ngalongok wah caduk moal teu kieu dorakati aing mata kula coba-coba ka urang Sukabumi aduh gelutna ge tanpa disentuh ku jampe aing nepi ka kitu-kituna aya le hate heueuh eta ge ngalongok kanu gering da lain ngadoakeun ka kieu karasanya atuh isuk teh modar sia teh aya hate urang nepi ka dinya cek urang ge Pak ladang muludan teh abot ayat Quran laqad kana lakum fi Rasulillah teh lain enteng-enteng Pak abot berat cantang tuh aya di urang sugana nu katilu aing mah nu hiji henteu nu dua henteu lapur wae sugan nu katilu atuh nya bab rumah tangga Nabi wangsul asyar datang ka rorompokna nyokot teko ku sorangan nyanak cai ku nyalira leguk ngaleueut Siti Khadijah ngareret ngagabrug ka Kangjeng Nabi ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi kuring nanya ka ibu lamun salaki ibu keur nyieun nasi goreng aa benu ka abdi nepi ka teu miwarang wah merek ieu mah eueuh keur naon Kang goreng sangu sakaliana keur duaan kajian pamajikan ustad urang mah teu percaya ada Nabi nyanak teko ku nyalira nyanak cai ku nyalira ngaregot nyalira kumaha Siti Khadijah benu ka abdi nepi ka teu miwarang coba bapak nyak teko ku sorangan cai ku sorangan kumaha ceuk ibu tah kitu hideng ieu eta merekna aing ngalieur jadi lapur deui jadi istri solihah malamun keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas punten istri solihah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas naha sabab dibalik perintah suami ada surga yang dijanjikan matak lamun ibu sanajan keur tunuh salaki nitah wajib ngagugu kuring keur ngomongkeun istri soleh lain keur ngomongkeun ibu istri soleh keur tunuh dititah bade ka mana kulem tunuh nya wios akang miwarang langsung ngagabrug mangga buringas Pak nah hayang dititah dibalik perintah suami ada surga yang dijanjikan idza amartaha atau atka teuing merek ieu mereka mana nya sare atuh 10:30 lain baca soe kana TV listrik pareuma aing deui nu ngeusian lain bapak terek nitah panihkeun kopi belana dapur jeung mana teh deukeut mana ku suya capek cara rape leos ka kamar beledageun pantok kamar kusek simut ditutupkeun ongkoh sare tapi dadana hurung ternyata keur lalajo YouTube ceramah nana gerhana ngerakeun parah jadi nu katilu lapur bener eta ladang muludan kuat eueuh hiji acan cing atuh sugan anu kaopat ya anjeun kama boga indung henteu anjeun boga bapak henteu kamana indung anjeun maot kamana bapak anjeun maot kumaha ceuk Nabi deudeuh teuing anak king geuning anjeun teh anak yatim piatu hayang boga bapak anjeun kan tenan ti poe ayeuna ka hareup tong rangrang tong hariwang Muhammad adalah bapak anjeun budak yatim teu dibuli budak yatim teu dihina naha bapak angkatna seorang nabi di urang sok ngayakeun santunan anak yatim setahun sekali bulan Muharram pertanyaan anak nah memangna budak yatim teh hirupna musiman sing salaladar teh ngayakeun santunan bulan Muharram peda disebut bulan yatim drogdog arudunan bikeun ka yatim setahun sekali pertanyaan anak nah memangna budak yatim hirupna setahun sekali benar tuh Bu kumaha tuh ngajamin Nabi mah kami bapak anjeun di bajuan dididik diatik loba sahabat yatim piatu lantaran bapak angkatna seorang nabi di dia mongkong aya Pak Ades yo ceuk Pak Ades teh bener euy ceramah teh kaharti urang nurutan sok mun di lingkungan ieu aya yatim 30 ceuk Ades kuring 10
disakolahkeun ku Pak Kades, dibiayaan ku Pak Kades, dititipkeun ka sakolana, yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Nah, bapak angkatna seorang Kades. Nah, teu keprok. Tah, keprok. Hiji, lo cek ustad. Sarua piraku Kades urang henteu, cek ustad teh abdi 10. Deur ku ustad disakolahkeun, dibiayaan, disaragaman, yatim moal dibuli, moal dihina. Nah, bapak angkatna seorang ustad. Lol kuring 40. Nah, mungkin suri teh. Kades 10, ustad di 10, nana gerhana 40. Nama geuning 40, ngaranna ge ngalamun bebas 200 oge. Bepan judul lagi ngalamun dari ibu. Dar 40 disakolahkeun ku kuring, dibiayaan ku kuring, budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal dipitnah, bapak angkatna seorang nana gerhana. Parantos nepi ka dinya. Lapur deui wae atuh. Sedengkeun pangbibita na Kangjeng Nabi engke di akhirat bakal aya jalma nu deukeut jeung kami eueuh sekat, eueuh jurang pemisah ibarat curug jeung jejangkung. Saha ya Rasul? Jalma nu nyaah ka budak yatim. Ini mal ieu nu hadir aya sabaraha hiji. Kalau urang hitung 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 8000, 10. Alah ieu 10.000 jelema kok loba-loba teuing. Ieu tong dihitung sih. Ieu moal ka harti mere sora ge moal ka harti. Ukur 7 urang bae teu nyoblos oge ngan tujuhan ieu. Ieu we nu 10.000. 10.000. Taroh lamun peuting ieu ngaluarkeun duit 10.000 tina angka 10.000 jelema. 10 kali 10 sabaraha? Hitung saya teh kenengkel ka sakola tamu atuh. 10 kali 10 100 juta. Bener tuh Pak? Iya mah dina peuting ieu lamun ngaluarkeun angka 10.000 kali 10.000 jelema 100 juta sapeting ieu. Bikeun ka yatim, bikeun ka miskin, bere parab anu susah. Ladang muludan kaalaman paat ku yatim, ku miskin, ku jelema nu sangsara. Lamun geus kitu tahun hareup ngayakeun deui bakal leuwih ti sakieu jelema. Ai tahun hareup beuki kurang mah berarti teu neurak ladang muludan. Hese nya nepi ka dinya nya. Mun kana pasea babari nya. Eta kalemahan bangsa urang teh. Mun kana ateul tanuk babadung. Mun kana kahadean mah yatim diantep, miskin diantep, nu sangsara diarantep. Cing atuh apan ceuk agama ge pastabikul khairat. Pabura-buru ka pagura-giru nyieun ka hadean. Lain gura-giru neangan perbedaan atuh. Bener tuh Bu? Nah aya hareupeun Allah naon nu bakal ditanya amal Pak, lain bab gurger. Sedil atuh dah. Geusana geus jam 10 leuwih tuh. Lain ada urang nu ceramahna kumaha urang we tuh meuni loba protes pisan hirup teh. Sedih urang teh naik jam 8 ayeuna geus jam 10 hiji. 2 jam seperempat. Hobol. Ulah ka bubar nu kira atas ka dieu teh can. Oh atas. Awas ulah ka bubar abdi atosan teh. Pan teu acan ngaos Qur'annya. Hapunten Kang. Abdi ti heula tadi teh. Da akang paneuri Pan. Nya wayana we hukum alam di mana anu ti heula ya ti heula, nu paneuri ya paneuri. Ti manten nu qiraat teh ti manten. Orang dieu. Cianjur. Kala ti Cianjur ka dieu sabaraha jam? Abdi kan ti Bandung 4 jam setengah. Aya ti Cianjur ka dieu? Sajam. Oh 2. Oh heueuh atuh. Macet Cianjur ka dieu mah, ayo ti Bandung mah henteu seng. Alhamdulillah. Tapi hampura ulah waka bubar teu acan ngaos Quran sabab leungit berkah. Bahasana ge mun aya nu keur ngaos Quran maka urang teh kudu tungkul kupingkeun bae dituna singa geter nepi kana hate-hatena. Ceramah ieu mah sakadar ngabojeg jeung heureuy. Aya ilmu pek pulungan, eueuh ilmu mah keun bae ibu asal ulah jadi piomongeun. Ngan lamun aya pek geura bawa, ngan lamun eueuh mah heukeun bae we da urang ge jelema. Nya ulah waka bubar teu acan ngaos Quran. Ti sim kuring mah sakitu nu kapihatur
bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu katedak luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawang nakabagjaan kembang senetik sedebaran sari tutup lawang si gotaka angkat panangan nu katuhu set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.